datang anjing. Teuing atuh ieu teh nya. Jam setengah 4 anjing ngaliwat jam sabaraha ieu. Buat tari tingkueun meureun. Goblok anjing kebalik. Kerupuk yang sebeak saroyang we. Kalah kabeak we ku aing. Oh. Kayak udah lama bulan ieu nya. Atuh, patung gitu. Patungan ieu bae antepkeun anjing. Apaan urang mah henteu. Kalau gitu. Nah, bener mah. Balik pisan. Henteu urang mah. Gitu we. Bae kan maturan jeung urang barang. Kapan urang mangariweuh? Ngaliwat aya gadagna. Oh, nya. Tapi bener ieu sakieu ngeunahna pamandangannya. Bangna kolot baheula ge naon teh cara rehat gitu. Bener. Jeung barang dahar kapan tina babatian nya ting bati motor, ting bati mobil. Gitu teh ya. Nu penting mah urang mah sing barokah we gitulah. Bener. Tah ieu teh paidoy anu uwa ieu teh. Oh, saha? Buah batur. Oh, buah batur. Oh, bajana mah ieu teh dihitung kamari teh geus ditumbakan ku si Haji. Bejaan mah cenah erek dijieun pabrik naon? Pabrik kaleci. Gua dibalaleakeun euy. Woi! Taliwat. Sia goblok dibeakeun. Aing nu udunna sia langgaran imah euy. Setan sia. Kamana wae atuh cenah. Lumpang sakitu ge meni leleda. Andaluya lamun cekol teh baheula mah nya Mang Cilung. Heula ya sok burukan ieu sia teh atuh Tos Mang Cilung tong saruana. Nya lapar, nya lila, deui atuh nya teh sabar kumaha aing ada. Tuh, datang tuh. Goblok pisan nih, aing disiksa jengkol diramas teh ku aing dimotivasi jengkol tingali ta. Goblok pisan atuh. Hampura euy telat euy. Tuan naon euy pigawean deui ieu. Sanesan. Ah ieu heula nu aya. Mah pigawean. Oh, Sia mah datang-datang kanu barang hakan we. Banget we kolot ari otak banget goblok sia mah aing teh barang gadag. Hampura. Eureun sia mah. gua pigawean naon atuh? Lain pigawean ieu mah tingali kumaha sok buru gadag bantuan lain ngomong we barang gayem wae sia mah. Ya kumaha deui atuh urang mah beungeut lapar. Hampura atuh. Oh deui pigawean naon? Aing mah boy da aing boga harga diri boy. Otak aing mah geus ning balik anjing mah balik. Astagfirullahaladzim, gogoda bener euy. Jadi petani teh kieu, jadi jelema susah, jadi jelema kampung teh. Penjualan mah atuh da di kota pasti normal ieu teh atuh da. Jadi petani mah kieu we haripun gawe teh isuk-isuk tepikeun ka beurang. Ari lagu panen baruruk. Aya alus-alusna panen harga bajret tapi kan kekacangan je harga di pasar 3.000 di bandar 1.500 sabar ya Allah bener dah kumaha tuh jadi rakyat leutik mah beda jeung babaturan urang dadan rakyat gede awak gede da urang mah awak leutik mata rakyat leutik nah kudu sabar tawakal ieu mah. Bleng. Naon? Kenaon di dinya mana itu barudak ngaliwat obleng. Keur kieu we ieu keur ngontrol peperakan efek teh euy loba anu baruruk. Jaba harga kerusak baruruk. Parah. Ka dieu heula atuh sakedeung urang ngobrol. Oh, enak urang ngadinya. Barang hoki ieu mah eta. Naon ngobrol naon? Ngobrol we ieu urang tingali euy baruruk kieu euy bebelakan kacau ieu mah euy. Ka dieu teh mana di dieu bila ngobrolna mengeunahkeun ame nyikron kitu. Geus we bleng nama kieu. Naon? Nu burukna kabeh babat teuh. Kana ku saena. Oh picenu awona saena. Oh kaos urang basar di masjid ya. Mawa sina capit pas balik mawa Indian. Anjing eta.
Batin gitu lah. Siap nunya ilmu nanya. Mana ngisi mana bieu? Itu baru itu keur ngaliwet. Aing breng carekan ini barudak. Sayangan kusaha. Tuh, si itu si Cilung. Naon Cilung? Wajar kuntet telak Cilung. Aing anjingnya aing teu ngeuna breng aing sebagai babaturan teu ngeuna aing ngobrolkeun kitu manehna breng. Manehna euy teh punya hati nurani, euy tidak merasa. Solidaritasna teh. Anu kitu mah asa aing atuh asa aing awakna gede. Pan si eta mah nya jelema gede nya, awakna gede. Lain aing teu bisa ngalawan sieun aing awakna gede sih itu mah. Aing mah wani. Ya, kabeh manusia memakan nasi kecuali maneh ngadahar batu bata. Ngan tenagana bakal leuwih gede maneh di kitu tah. Si eta daek sia. Wah aing mah di kieu tah. Tong bisa ini ke Sumedang tah mainna. Dek piknik ke mana? Ngaliwet mah. Baik mah. Hah? Impong ka asa teh. Apa ieu nih? Aing ngerebek jeung ieu. Bedek jadi. Ayo anjing. Kalem atuh. Bantuan iya tuh mah teh kalem. Naon dikitu-kitu. Alhamdulillahnya dahar enggeus. Kasih dawaragna alhamdulillahnya. Bae antepkeun nya. Balik Mana deui lah. duaan mah? Naon dongan lilanya. Kamarana tuh ke heula ngap kene. Ke heula pan geus dahar pan. Urang teh pan itu keur menyatu heula dengan alam, pan menyatu dengan jengkol mah enggeus. Heula tuh nyantai slow. Ningali itu naon sanrek. Lain sunset, Aisyah sunset. Ari maneh. Geus balik ka. Sutset ayo nam. Ayo balik ka. Ayo atuh leleda. San Leleda, nupak biping lada. Leleda, da. Ayo. gila tuh si eta mah. Kalau balik leleda, riwet diguling, kerela budi. Enggak asli ini senalna. Leleda labu. Boro atuh. Labu. Jangan batal budi. Mana anjing arareuh, balik tinggal saungna. Siapa nggak bohong anjing abeng ah demi Allah tadi mah ayang tuh anjing citel mah araraya saung jelema na arareuh saung aya bae Apar aing culi ngerempak kieu culi anjing. Bakat ulah pari. anjing jelema na naon tak kau disebut teko arareuh HP. HP Rezeki anak soleh. teko teko araraya Teko ajaib. Tongki Magian breng ya breng Bismillah. Kalau malah kasih lagi kan. Wah anjing araraya kan jelema gimana naon anjing kita di bawaan Lo bang anjing jauh.